Assalamualaikum Pak Haji. Mohon Pak Haji, kumaha Pak Haji? Aduh, nembe pisan Pak Haji dikakotakeun. Mohon dikinturkeun ka kota nembe teh. Aya ge ieu petetan hiji. Ah maka angge jeung ku Pak Haji mah. Oh, mohon Pak Haji engke atuh dikabaran ku abdinya Pak Haji. Oh, mohon Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Haji. Aduh, lain milik euy. Si Haji masuk alus hargana eta mah. Halo? Halo Kang. Ieu urang domba teh katipu Kang. Ku batur, urang kudu kumaha Kang? Teu salah hadenge ya kuring. Asli Kang. Hayo we katipu. Asli. Bensin eueuhan, ayeuna balik percuma Kang. Dombana urang teu parugu ku Akang. Ai. Halo Kang. Halo Kang. Oh. Kang. Aing mah ngapa sih ngamak si Akang ya. Aing bingung kumaha ya. Aing. Anjing, setiap kali katipu wae kumaha nu garadag teh ya. Boga matutan sagala rupa ya. Asal ieu rekan kulung. Aduh, kunaon? Kunaon? Katipu euy aduh. Kumaha katipu kumaha ye? Domba Anu mana? di kanang beak 20 ekor. Aduh, 20? Aduh, kumaha ye geus kieu ye? Aduh, tebong bolong aduh. Kudu kumaha ya. Aya. Jang kabupaten. Bubuhan kan lamun ku duit teu bisa ya, teu bisa mantuan ku duit mah. Aya pananyaan, tapi mana jempling. Ulah ngomong. Nu bisa. Kieu. Di mana? Aya di handap, bisi erek di ajaran. Tuturkeun. Cing. Jempling omat. Siap. Nah, ieu topi tinggalin pake heula. Aduh. Oh, tuturkeun. Kota rumpil kieu jalan duduk. Kade labuh. Belah mana ieu? Nah, tuh itu. Oh itu nu di lebak. Heeh. Wayahna nepi ka dieu diantarkeunna. Siap. Urang aya perlu. Oke. Orang tarekahan. Siap, Moga hati-hati. ngajodoh. Oke, siap. Gaskeun. Thank you. Ah, karasa ayeuna mah. Manehna beunang kurang. Kejailan balik. Bagian manehna ayeuna mah ripuh nya eta teh dukun jebul. Sok tah, rasakeun bel tah. Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mangga kalebet Cep. Sumuhun Ki. Sehat Ki. Alhamdulillah. Punten kawagal ku abdi Ki. Harus terang abdi mah. Tiasa ngabantosan abdi pun aki teh. Biasa, Jang.
ujang cicing mana ujang Ki eta ki. ujang cicing na moal naon eta teh tuyul ujang. Tuyul eta Tuyul. teh nya ke ujang ngabantu ujang eta teh. Sok ujang calik di dinya. Adi diberet tuyul mah da kuing mah udah ki. Wios ujang. Da susunan oge tiasa wae teh ujang. Khusus bendera wios. Wios aduh leuwih sip eta ujang gade lah. Oh mohon ki. Malah naon ya ki dicana ku abdi. Moal ujang sok canak wae lah ujang. Sarada sieun abdi mah ki. Moal ujang langsung ada pasian susu we ku ujangnya. Awas jang omat eta teh aya jang jauh kanananya. Kumaha jang Jawa kanan teh ki? Surangut Sriwijaya. Sia nyangut ku aing dibawa. Surangut Surawijaya Nya kitu ki. ujang nya teh Si eta. anu nyangut ku aing dibawa Tah, kitu ki. nya ujang Oh eta. sumuhun ki. Oh jang poho. Omat kudu aya bekokannya. Bakoki. Nah tapi nabi yang nyawakan teh kudu yang aya bakokan sagala. Halus ujang atuh eta teh. Pamakena ujang. Aduh. Ge urang cobaan ki. Nya. Sugan ki, sugan ngajurung nyem kuring ki. Nya sok. Mohon ki, hatur nuhun pisan ki, tos diangkeun ieu tempat ki. Amin ujang nya. Cing sehat akinya. Alhamdulillah nya ujang aduh. Ari alit mah henteu aki Nya kan Ya we kangge ngopi maki hatur nuhun pisan aki. Nya. Cing sehat ujang nya kadenya aduh ya. Ke sanes waktu ku abi Ya. ka dieu deui nya aki. Ku abdi ditampi ya ujangnya nya aduh. Assalamualaikum ki. Salam. Ya, salam. Ayo milu, orang balik. Jika nu horoream gitu. Turun. Cing, orang cek lah didinya, ada guys milik di dia, didinya yang nama turutan. Nang ning nang Wah, lumayan aduh ya. Amplop kita si Jalu ya. Nah, cing urang buka ku abah teh sabaraha ya. Dah. Yang beli bako ya abi mah. Si kurang ajar 5.000 ningan eta teh. Aduh, ku teh kira-kira aing mah aduh budak teh. Aduh, kudu ka mana nyangan pi modal domba bea jaba bayareun eta domba. Aduh. Asa baringung kieu ya hirup. Nasib. Deudeuh teuing satela laki. Aduh. Asa ingat bete geus si aki pan bete. Cing urang papatkeun ye. Sugane jodona ieu mah ya. Surangut Surawijaya. Sia nyangut ku aing dibawa. Beuh. Nah, euy. Kudu ngeser ka dieu meureun. Cing. Surangut Surawijaya. Sia nyangut ku aing dibawa. Hah? Kamana eta wawalak teh wae. Aduh, kudu bakok koplok mai saki. Cing sekali deui. Surangut Surawijaya. Sia nyangut ku aing dibawa. Ieu geuningan wawalak teh. Hadieu. Ayeuna si laing kukuring dek dibere pagawean umunggaran. Didinya kudu nyugemakeun nu jadi dunungan. Dek init ayeuna nyusu dagoan pangninyuhkeun. Tah kukuring geus pangnyieunkeun. Pek sugemakeun kuring nu jadi dunungan didinya. Lain loba tologog inum. Make jeung dikepeskeun, gadag oge acan, hayang nu mahal wae. Astagfirullah, ieu. Sok ngalahlah duit ku aing dipangmelikeun ngeunah.
geus ku kuring diganti ayeuna ieu susu gunungeuna ting bener didinya gawe can ge acan didinya mah gawe geus kadoreksakeun aing keur mah aing teh lieur ditambahan di lieur ku si laing dagoan didinya ku aing dipanggieunkeun ayeuna tah ku aing dipanggieunkeun nungeuna asaan ku sia nu reug jeung gadagna can ge acan sia mah aduh pogo he da susu gagah atuh eta mah mun teu gagah di gadagna dikiteu ku aing jog ini sugemakeun aing nu jadi dunungan naon eta astagfirullah naon eta astagfirullahaladzim naon eta a'udzubillahi min syaitonir rajim a'udzubillahi min syaitonir rajim Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizqi a'udzu bika min rahmatika astagfirullah naon eta jelema lain goreng patut teuing astagfirullahaladzim Allahu akbar Allahu akbar ampun aing teh ustadnya astagfirullahaladzim saha maneh ampun punten astagfirullah Allah itu gaduh ayo oge tabungan rekening bade hayang kan cenah keurangnya pasikeun kadunungan dedinya cicing astagfirullahaladzim punten ieu teh nu kieu rekening teh tah salona ge tuh ageung ieu we pasikeun kadunungannya teu gaduh sing demi eta we kadinya nya kirim we kitu kirim ditransferkeun nya ayeuna mah teh sejaman artos disimpen di bumi teh dina rekening sadayana ge ditransferkeun jeung geura euy wartos ini kadunungan gitu ditransferkeun gitu nya jung geura mulang tong ka dieu deui oh makhluk nanahaon eta disebut tuyul ayeun tapi da jiga tuyul deui jeung tuyul kolot gitu ya Allah tuyul nanahaon
Yes balik si Lai. Babawaan. Cing nempo. Nada lain duit dia mah. Ditransferkeun. Rada gelo sugan mah. Kertas ya mah. Aduh. Mana? Aduh. Rada burung ya mah. Salila-lila gugubug anu kieu. Karena nahaon. Pelagug. Ada lain ditransfer mah lain kitu. Pelagug. Sampurasun. Aduh, euy. Sampurasun. Astagfirullahaladzim. Saha eta nu gedor pantau? Katepu galilingaran gitu. Alah, si Agan. Dek nagih juga nama ieu euy. Aduh. Dek nagih mun nih mah. Coba kumaha ye garing mah. Tapi kan baik lah. Perang ajaran sugan. Mangga Agan, Kang. Kalabat buntan pisahan Agan. Di dia lah di luar, loba tegeun keneh. Mohon Agan. Perkawis anu abdi sabaraha deui Agan. Ieu teh nu Mang Obel teh 35 juta. 35 juta? Ya, sareng bungana. Asa ngaageungan geuningan. Ada kumaha emang sakieu? Padahal unggal sasi sok lebat. Bungana pan teu dibayar. Pokokna eta mah Nyukeun waktu satu Agan. Sabinggon mah. Iya lihat teh saminggu 3 poe. Aduh, tiru dinten Agan. Bisa teu? Insyaallah Agan, diusahakeun ku abdi Agan. Kadenya lah bohong maneh. Nuhun Agan. Ku abdi diusahakeun Agan. Awasnya 3 poe. kudu aya. Nuhun Agan. Kade 3 poe. Nuhun Agan. Aduh. Domba sakieu lobana. Slow. Aduh. Kudu kumaha ieu teh. Geus teu puguh lalampaheun anak buah naringalkeun. Anu nuduhkeun titah kanu bisa. Kumaha ieu teh? Ku aing sate dirarasakeun panggih anjing sata. Anjing aing. Goblok. Ku itu katipu ku ieu katipu mah euy. Anjing. Hah? Kudu kumaha pilampaheun ieu teh. Aduh. Si Tedi ieu mah ulon-ulon pangacauna ieu mah. Si Uki teuing ka mana eta budak. Leus aing sangsara kitu. Dedeuh teuing kandang maneh. Aduh. Aduh.
tadi ku aing sakapang ayeuna awas ya tadi ku aing. Hujan deh. Buruk deh. Tadi goblok sia ku aing. Aduh anjing. Naon itu? Goblok teh. Naon? Aisyah kumaha Hah? ngabejaan kanu bisa teh. Kumaha gitu? Tuh bener teh. Naon? Nipu sia ka aing. Anu masalah mana? Kamari ka dukun, ka dieu si anjing hujan eser. Sok. Goblok teh. Kaji buku kumaha ya? Cerek nipu ka aing. Anu mana? Di mana? Goblok teh. Di mana? Nuduhkeun ka dukun bisa-bisa kumaha ieu teh. Anu kadukun kemari le. Heeh. Kumaha gitu? Asa teu balik. Keur mah aing teh susah. Kaji buku kumaha? Lain katipu kumaha. Cing urang rek nanyanya enak. Mere pamanjer sabaraha kadukuna? Goceng aing. Goceng atuh moal ge. Anjing kudukuna buat kartieun. Nah kudu sabaraha aing mah Ya. gede eta oge. Wah, masuk tuh udun aing tah. Gedean merena gocap ka luhur. Kieu urang oge babaturan hararade. Awas ya ku aing rek diteang deui Ya. ka dukuna. Jadi Kasih akina. Siap. Lamun sia ngabobolo di ku aing kitu. Aduh, anjing, anjir. sia. Oi, Yuk, mana- mantau ka ditu gitu. wah goblok eta Anjing. sana aing tinggalin. Ku aing carekan dukun edan teh. Aduh, rupa we. Sakit teh tah. Aing awas ya ka panggih mah. Rasakeun aki. Aya gitu. Aki. Ka mana cing aki teh? Nutup pantona cing ku aing urang teang ka imahna ye. Nutup pantona ge euy. Ki. Aki. Ka mana cing aki teh? Ki. Asa Ki. Ki. Kadon perem geuningan. Awas teh pengen naon aduh. Aki suka aduh. Gempur ke aki naon ya. Aki mah teu balik euy barang bere teh. Cari katu ati teu balik naon aki teh. Aki masuk gitu udah hujan. Teu balik. Teu balik naon aki hujan. Aduh, ya mah ya. Naon anu dibikeun ku Aki mah teu bener gawena oge. Acep teu balik itu na maharna saeutik kaki teh ah. Naon? Saeutik kumaha Ki sakitu gede kuring mah. Nah yang teh ageung kaki teh sok aki digawekeun. Ageung kumaha pan ageung kamari oge. Ah, dibuka ku aki teh 5.000 perak. 5.000. Ya, aduh. Aduh, hampur Aki salah ngasupkeun meureun Ki. Sok enak mah ageungan kaki ku aki di Hayang nu hade kuring mah cina cing hade gawena Ki. Sok hade lah. Kuring keur butuh duit keur lieur Ya, Ki. kudu percaya ke aki lah. Kudu percaya cep lah sok. Salah ageung we maharna ke aki malah. Ah, tang caya Ki euy. Bener sok ku aki digaetakeun lah. Geus Ki, kuring moal lila-lila Ki. Ya sok. Jika buru hujan. Ya, Ya ku kuring dibuka heula ayeuna mah. ya sok. Bisi majarkeun leutik. Ya. Kamari ge salah ngasupkeun gede. Bayangan mah eta teh. 5.000 atuh ke aki teh keur naon ah. 5.000. Waduh Aki mah. Tah, tempo. Tah ieu acep nuhun pisan ku aki diterima ieu. Aya ageung kieu mah aki mah aduh. Rada daek ge ngagawekeunana barudak teh. Gitu lah. Sok. Nya kitu we Aki, Ya. hatur nuhun pisan. Kuring bade langsung angkat deui. Oh ya. Cina hade gawena Aki. Ya siap aki. Nuhun pisan Aki, hampura ya. ye. Kuring. Ya. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam Ujang. Tutupkeun deui pantona tong. Ah biasa dong ah. Siap Ki, tur nuhun. Ki Aki edan eta mah. Iya nu rek ngajual tanah teh, rumahna teh. Cik orang survei heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau damang Pak Haji? Alhamdulillah mau kok. Calik Pak Haji, calik. Aya naon Pak Haji? Ka bumi Simkuting lawes teu istilawas. Iya teh Pak teh nguping kabar. Mohon. Sawarna teh mongko teh bade ngical tanah. Taras pisan Pak Haji. Oh. Ari kinten-kinten eta pangosna sabaraha tah? Ari kahoyong mah 2M 500.
Aduh, 2M 500. Terlalu mahal, Pak. Terlalu mahal. Kita ada uang berapa? Kita estimasi budget di 2M 200, Pak. Gimana itu? 2M 200. 200. Coba ditambahin sedikit aja Pak Haji. Ajudan? Kalau dari perusahaan tidak bisa, Pak. Tidak bisa melebihi. Jadi Kecuali dari kantong pribadi, Pak. Gimana boleh. Pak Haji? Aduh, sugane geus balikeun si Aki teh ya. Aya milikna ngambil angin hujanan kieu ya. Aduh, 16.000 itu lebihnya. Bagaimana? Boleh lah. Ajudan? Ini saya di tas Ya, uang cash ini 2M 200. 2M di ajudan saya Oh, ini. Ya, 200 jutanya ya. Kasih. dan ini di kantongnya ini dicek dulu 5.000 10.000 15.000 dan ini 1.000. 1.000 Ya. jadi 2M 200 16.000 saya bayar kontan. Ya. Deal. aduh eta ieu keur transaksi juga namanya. Kebenaran balikeun si Aki teh. Aya nu keur transaksi sakali duit mah geus. Wah, lari tulus. Ya udah, pokok saya mau pamit dulu Ya. karena banyak urusan. Ya. Ajudan sekarang ada jadwal di mana kita? Di Garut, Pak, meeting Sama pengusaha mana itu? sama Pak RK. Mereka yang mana? Yang kasus itu? Bukan, Pak, ini. Ya, ini yang bersih. Oh bukan Ridwan apa itu? Bukan. Oh jangan kalau sama dia. Jangan. Ya sudah. Ya. Karena saya udah ditungguin Ya. sama rekan-rekan bisnis saya. Ya. Itu mobil di depan yang mana yang dipakai sekarang? Yang Alphard, Pak. Yang Alphard? Ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Haji. Semoga bisnis kita lancar. Ya. Amin. Ya. Sabaraha mungkin aduh hirup teh. Kaditu lieur, kadieu lieur. Aduh, kudu kumaha kuring. Kurang pecakan dieu lah. Geus balik di si Aki teh sugane aya nama ye. Bisa digawekeun. Dar geus digedean merena ge bi ka si Aki teh. Surangut Surawijaya sianu nyangut ku aing dibawa. Saya diu. Anjing. Wah, disedo. Anjing. Gagah kieu. Dangdan di si salon. Aduh. Aing mah tulungan cing karunya ini mah cing bener gawena teu mamawa kertas ini mah heuh kayak ke urang dianteur ditagih ku juragan Barong si di kieu aduh tulungan cing karunya ini mah moal waka dibere susu ini mah heuh dagoan cici dibere cai doa ini mah cici. Yo, inum heula Ciherang. Sementara mah heuh sok. Inum. Paksakeun meh kuat. Soalna ieuna gawena cak ieu tah. Rada berat cak ieu 20 lama. 20 keur mayar hutang ka juragan Barong bisi di kieu. Hayu milu. Naik. Kalaunan tah gitu. Bener kan topi aing. Ayo. Tah ieu imahna tah. Nu bener sagawena heuh. Keur mayar hutang aing ka juragan Barong ya. Tah eta imahna tah. Tah ieu sok turun. Tah ieu imahna tah. Sakieu tah duitna ieu. 20 lamar. Cuk ini nyamot ka dieu urang juk.
Hadir. Hadir. Hasil. Ayo. Balik. Tah gitu atuh gadag teh. Aku keneh diberes si herang si goblok teh. Beres susu mah mulai manusia aduh. Ayo, orang uih ya nama ring hasil mah aduh. Tibra bawa oge. Aduh, alhamdulillah nepi ya. Turun. Diuk itu diuk. Tutupan lah. Bisa nuning aja. Diuk. Diuk. Nempok mana? Mana keluarkan? Wah, anjing. Siap, dadan. Iya mah, lulus. Bayar hutang, aduh. Bobo tibra, mam mirasa syarit tibra, aduh. Iya mah. Sip, pokoknya mah. Buka ya. Kieu. Kayak orang mana ke mana. Aduh. Geus pokoknya mah. Oh no. Teu salah ningali ya. Lain siap. Aduh, anjing. Aduh. 2.000. Mainan naon. Susu maneh ge teu mahi sakieu mah. Aduh. Ya. Hah? 1, 2, 3, 4, 5. Legung sia. Has. Kabina-bina. Anjing. Naon dia? Ngagugubung esek. Aduh. Ya mah. Biar aja. Lagung. Anjing. Apa kan itu? Aduh, udah makan pusing. Aduh, anjing. Ini tentu. Ini. Oh, what the bisa di anak ke di siap. Ini. Lain siap. Ini. Goblok. Aduh, iya bang. Aduh. Panas merek gede, kasih aki. Aduh. Aduh. Asa bararingung ya. Tuyul nu ecreg kadukun sabawa balikan ngan kitu jeung kitu kudu kumaha ieu ya banggas jatuh tempo si agan barong pasti ka dieu aduh kudu kumaha geus kieu. Wah, nu ecreg hiji-hiji acan geuningan. Aduh. Salieur. Aduh, kudu kumaha ieu. Ka ditu lain, ka dieu lain. Cicing lain. Ieu mah aku. Aduh. Aduh, ya Allah, kudu kumaha ieu. Aduh.
Si Agan meureun ieu mah euy. Aduh, kumaha ye. Halah aing mah. Assalamualaikum. Iya. Aduh, kumaha ieu euy. Si Agan ieu mah bener euy, mah sora-sorana mah anak buahna ieu mah euy. Ngepuncung si goblok teh tah. Dalam mun teu jeung dudungan mah teu ku aing teh teh manusia teh hiji tah. Sampai rajeng dudungan anak ieu. Sampurasun. Sampurasun. Dah. Agan, Kumaha ya teh? Geus jatuh tempo ya 3 poe. muhun Agan. Pasihan di waktos Agan. Ah, teu bisa. 3 dinten deui Agan. Dah. Ngomong wae teh. Punten Agan. Punten. Ieu rekor bolak-balik wae mah. Nyungkeun di waktos. Kumaha ya? Nyungkeun di waktos Agan. Punten pisan. Abi katipu Agan. Lain katipu aing teh geus ieu sia teh geus kesel aing teh ka sia teh. Nagih wae aing saja teh bolak-balik. Geus capek bolak-balik wae Muhun, hayo. Agan, punten Geus pisan 3 Agan. poe ya. Kamari janji 3 poe kumaha? Sumuhun, punten pisan. Teu acan kekengengan abdina. Ah, si maruda. Aduh. 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 Nak kabina-bina teuing akang nagih teh. Bari jeung gabung sagala. Aduh. 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 Ah, ieu reze mah. Aduh. Aduh. Pusingkeun. Ampun. Sia mah. Ampun. Anjing pusingkeun. Ampun. teh. Wayahna kudu keluar ya mah. Keluar Ya kumaha. rek disita poe ieu mah. Aduh. Aing. Awas ya. Aduh. Wah ini ada kecapal ya. Anjing. Rada gelo ieu mah euy boga. Mun nagih teh nya teu nya naon. Kuat dianggap nu purung ku barudak. Aduh. Saripuh kieu eta. Di lain-lain ge banar domba aing teh teh. Kuat tapi kangalaman kieu kadungsang-dungsang sabulan eta aduh. Teu pogoh lalampaheun. Aduh. Asa wau saha eta teh. Cing kela. Saha anjing. Oh, anjing heueuh eta mah. Si Kombing eta mah. Anak buah juragan Barong anjing tah kapanggih ku aing eta mah yeus sia. Awas ku aing. Kombing. Naon teh? Naon teh? Ingat keneh sia ka aing. Hah? Teuing meneh. Teuing. Geuleuh banget aing geuleuh. Ingat keneh ka aing. Nyaho, kobea. Mun dieu lah disisaan ku sia. Heeh. Nu jeung dudungan sia. Heeh. Sok ku dudungan keneh aing. Aing sia aing mah. Mapangwah julang-dungan sia. Aing nepikeun ka digebuga. Angkat. Assalamualaikum. Kopi. Enggak. Nah, kopi nak. Aya.
Kopi gudeg hiji kapal api kapal selam hiji kapal api. intina mah gudeg jeung kopi hideung we nya kalau ada goanya aman gede. yo ngopi heula enak baik orang ngopi we heula enak mah ieu ge urang mawa udud tah cangkang naluhi gede atuh urang mah loba geura sok tingali buka nya loba cek aing ge heeh ngeri bae urang teh nyoten ieu ya Ya Mang, kopina Mang. siap aduh nuhunnya nu mana Jauh. sok gudeg sok we ngarok we heula lain urang mah geus heubeul tara panggih sare wae man Aya, jeung sareng ka sawah. lauk panyatek kitu init gawe cai teh ka mana euy kamari-kamari barudak heueuh aya we da heueuh ieu teh ron pi omongonna teh kitu Gawe paling murah ke sawah. atuh ngurek mah lain sare saya teh atuh ulin Tuh da. teu hurung-hurung di rokok teh lain ieu teh teh lain bade naros aya naon asa rame wae kamari teh di ditu teh Heueuh eta teh sidik si Obel teh kamari teh. Jadi kitu ayeuna mah euy, make baju ge cumpang-camping teuing kunaon eta teh heueuh. Can aya nu nanya mah cenah sok di udag-udag ku saha eta teh nu jangkung badag teh. agan barong Tah eta cenah boga hutang ka dinya cenah. kali utang Heueuh cenah teu kabayar majarkeun mah. asa boga dosa urang euy si Kobel urang ayeuna ngadengi cek teh ina si Kobel jadi kitu setelan ruwag rawig heueuh ditimulan ku barudak heueuh stres kitu ibarat ulah amok kitu urang mah ieu mah asa boga dosa teh si Kobel teh ulah ku urang dituduhkeun kanu bisa tapi anu bisa etana bencelung matak ayeuna si Kobel teh sagala lieur tina duit tina naon geus hangus heueuh can diancam ku agan barong jeung anak buahna nu rada sereng eta digemugan parah kumaha heueuh ngira kopi urang asa teu pugu Tapi heueuh sok heeh sok bisa berek ngopi tuh rodek roti Tah aya tah kopina erotina tah. Heueuh nah jadi kitu cuk urang teh budak teh diudag-udag ku barudak leutik harita ge heueuh. geus lila Geus lila. Rame pan ti dieu mah ti heula teh. teu apal mun apal mah Karunya we jadi kitu ayeuna mah. heueuh lain teh jadi urang mah ngarasa boga dosa teh kieu kan si Kobel teh pihela teh ku urang teh dituduhkeun ka jelema anu bisa ngan jelema anu bisa eta teh ibaratna mah kumaha rada bencelung sabenerna mah teu bisa ngan urang tadina hayang ngajailan ka si Kobel Heuh berarti salah maneh atuh nuduhkeun kanu teu bener saya jadi batur kitu kumaha ke bapana nyarekan maneh. asa boga dosa we aya gitu asli itu antara sedih jeung hayang seurina teh naha gitu bisa jadi kieu gitu heueuh maneh teu apana naon ngurek sare heueuh urang anjing orang kita apa teh nyangka si Kobel ka kitu. Jadi kitu. heueuh jeung urang teu apa ayeuna si Kobel di mana hayang panggih we Kan bieu teh ngaliwat ka dieu si Kobel teh diarak-arak ku barudak marake. Loba make baju cumpang-camping Geus lila can aya meureun karek setengah jam mah ka dieu. Asli? Heeh. Kade ngabohong teh Bener Serius? kabelah ditu ka kidul aman sok geura. ngalewat dia ka dieu heuh lain diteang wae gitu Yang we di depan jauh lah. can jauh bener karena setengah jaman teh Asli karunya pisan kabelah ditu ku Oh. barudak Oh, oh, oh. diarak-arak. teang ah masuk minum lah kopi yuk orang teang lah yuk Tapi ieu kayak kopi ieu, kumaha kopi dibayar. Maneh boga duit teu. itu boga duit ya oge mana yang meureun tina ladang murah aya we Sarua orang kan pengangguran juga duit. anjing bae lah urang pura-pura poe lah urang itu lah yuk da poe mun teu pamarungna yuk ya urang yang si kopi lah Kela. Ieu kopi, bayar heula kopi. Engke-engkenya, Teu bisa. Hayo we maneh mah engke. lain tuliskeun heula tuliskeun Geus loba tulisan maneh. kan bae da dikeun lagi can kanal Bayar heula. duit karunya si Kobel Bayar heula. Heueuh, Bayar nyisa heula. lain urang teu nya ka duit Maneh mah kitu asli kan bae wae. da buku lagi epis kene can kanal Ieu tulisan maneh geus naratai. heuh kan bae di rekap
direkap nanti Bayar saya bayar. heula Oke? kopi. Aduh, Gampang, aing gampang. rek. Hitung aja itu. Aing mah dianjuk deui wae. Aing budak dua eta nganjuk wae ka warung teh kumaha atuh meureunnan bati teh eueuh we diaranjuk wae. Wah, cah. Tuman ku aing di kebogan. Repo. Sarua deh ah. Deno anjing. Oh, bieur anjing ngeang euy beuk nu ngurek ka sawah aing lah. Aing. Waalaikumsalam. Naon jo? Rogo. Ten. Teka mana sek heula? Kumaha eta? Naon nih ke? Cicing ada dinya mah cicing, ya urusan urang, cicing. Kumaha eta kumaha? Heula eungap yeuh. Heuh, kumaha? Ayeuna mah euy urang can aya euy. Heuh kudu aya, kudu aya. Kumaha ditanya ka pisan. Bingung ieu. Heuh terus kahayangna kumaha maneh? Bere jangkau ada 3 minggu mah lah. Aing teh nyaho 3 poe pokona kudu aya. Dulu poe mah teu ponok teuing teh. Urang teh gawe. 3 poe pokona kudu aya. Teu menang eueuh aing nya. Capek lah bolak-balik wae. Teu mun eueuh 3 poe misalna kada leuwih kumaha euy. Hah? Wayahna kudu aya. Kudu aya pokona omat. Pokona omat kudu aya. Aing teh nyaho pokona mah. Heeh. Saminggu lah. Hah? Saminggu heeh. Ah, sia mah lieur anjing. Anjing. Saminggu asli. Kumaha eta kumaha nu balik atuh. Saminggu lah. Heeh. Piraku aing rek ieu deui. Aduh, urang ayeuna mah heueuh teu gawe. Heuh pokona kudu aya saminggu. Saminggu. Omat, saminggu ieu, saminggu kudu aya. Heeh. Saminggunya. Kade, ku aing. Aing kade kudu aya saminggu. Omat. Aman. Siap. Jang, sadar Jang. Alhamdulillah, udah mudah kita nyaring gini. Di mana kuring iki? Kayak sabar. Hayang hudang Jang. Cangkeut teu. Aduh nyarari kieu. Nyarari. Oh, da ieu awak menuruk sakit ieu. Kunaon atuh teh budak? Hah? Di mana Ujang teh di dieu, abah keur balik ti gawe, nah aya budakna joprak kita teh. Asih budak saha? Aduh. Kunaon Ujang teh? Awas ya anjing ku aing. Naon tas gelut? Gelut bah. Aduh, nah gede-gede eleh mana atuh? Gede bongohan bah. Astagfirullahaladzim, bebeja atuh ka abah yeuh, nyaga leutik kemet abah mah ye. Lawan ke mah dengan gicaeun mah geus sager mah. Nah suku kuring kunaon bah. Kan hantu urang berani ka abahnya. Coba ka abah jeung cangkeun da berat atuh yang ubarana ge. Aduh. Kanan. Aduh karunya teuing ya budak. Urang mana eta budak teh? Tuyem ditaroto kieu. Aduh. Sakit teh saha kitu. Aki mah anu kata lama aki musani Ujang. Terus pada kena ka abah mah. Karunya teuing. Kumaha ayeuna atuh? Aduh. Hayang naon? Hayang nginum ki. Hayang nginum. Aduh. Oke anak atuh ku abah urang dibere inum bari sakalian ku abah dikeun obat dijiadnya. Aduh, karunya ini berat. Cicing jangkenan. Awas ya hombing ku aing. Ieu mangsa mah kapanggih anjing. Aing dibalas ya kan nyeri aing ieu. Aduh. Tuh. Aduh. Udang Jang. Aduh, karunya teh budak teh. Aduh, haus murunan. Aduh, mending ngorolok kieu budak meureun teu minum teh naon si sabaraha jam di dieu teh siga nama ieu. Abah keur di sawah atuh da. Keur ngarit, keur macu bari kored. Dek kuat dek di wae kieu, dek kuat kieu dek goler. Nyarane sok atuh nyarane. Ade ya. Eka. Aduh, karunya teh. Hatur nuhun Aki. Sami-sami abah mah da geus biasa kanu kieu mah sok hayang nulungan wae kitu. Kumaha atuh ayeuna? Abi rek nyarankeun ka Aki kudu kumaha abi ayeuna Aki. Ayeuna mah cek abah mah kieu di mana cager lawan eta budak sakitu teu mampu ka abah bebeja. Tah ieu Aki Musanin terkenal. Hah? Ya. Ayeuna abah rek ka sawah deui, rek ka kebon bari ngarit, Ujang istirahat teh we di dieu nya. Bisi aya pangabutuh mah abah goroana di kebon. Da deukeut ieu rek istirahat di nya.
Aduh, hatal dinu ki-ki. Wayahna we da kumaha atuh aya ngaranan kitu. Cicing we dinya abahnya di ka sawah deui hek. Si hayang cai ka goroane da abah mah deket. Nyaki, aduh. Goblok si Hombing anjing. Ngarakan rumah marah si eta we. Awas ya ku aing sekali deui Hombing ka pangi mah. Anjir. Aduh. Jang tinggalkeun heula abah hade ka sawah deui nya. Da abah boga hanca gitu hade ka sawah. Oh, siapnya mah. Bari rek ngarit abah sok sing sase we dinya. Assalamualaikum, Sampurasun. Sampurasun. Mampet. Waalaikumsalam. Kang, Hombing. Kumaha? Eta katalatahan ku juragan barong dewek teh, kita nagih. Aduh, ayeuna mah punten da acan aya. Terus iraha tuh. Pasian waktu salah. Tong lila teuing sok. Saminggu paling. Saminggu mah lila teuing 3 poe lah. Saminggu lah kan bade nagih heula. Oh, gitu. Ngingan eta. Eta kunaon, Kang? Lain urusan maneh. Sama pipilueun we. Kudu batatanya pokona mah. Eta we pokona ulah sampai ka maleset. Siap. Lain naon ke mun datang deui beda deui ya. Nya saminggu lah bade nagih heula kan ieu mat ieu ngontrak tacan mayar deui. Kade bisi etaeun nya. Soalnya mau datang beda deui gitu. Ya, siap insyaallah diusahakeun insyaallah. Oke. Gitu atunya. Ya. Kade. Siap. Aduh, kumaha kan aya jang mayar deh. Juragan barang geus nagih, nu ngontrak karese mayar deh. Astagfirullah, basa minggu dina yang di mana ya nya jang ieu na. Yang kumaha ayeuna karasana geus rada mendingan. Alhamdulillah. Oh, nuhun aya kitu mah. Rada geumeur ya. Oh, da kang ngaranan aya disiksa badu jeung babak belur gitu pasti abah oge. Lain eta teh abah kakarek nanya kamari pan abah keur digawe keur rusuh. Kumaha itu mimitina kita udah bujang jadi kejadian kieu teh gitu. Kieu ki alakona namanya. Lain-lain teh teh banar hampura. Oh, kan bae banar abah ge da banar. Banar teh. Banar. Tipu ki. Katipu? Imah beak di jabal. Uluh? Domba beak. Ku babaturan ditipu. Si Uki nu gawe tingkah mana teh budak teh. Frustasi sigana mah budak teh. Digana mah. Terus? Tah, ku babaturan teh dituduhkeun kanu bisa kuring teh. Kasaha? Ngari ngaku nama Kasim kuring teh Aki Wiro. Aki Wiro. Aki Wiro eta teh. Wiro. Dedeganan aku mah tah. Dadagana mah jangkung leutik. Oh, jangkung leutik. Lain begang montok atuh begang mah begung dagingan gitu. Itu kita da Kena. lieur keneh. Oh, da abah sarua lieur abah oge. Lieur kumaha di abah? Abah mah bawa lieur teh ya budak di imah. Lain mantuan macu ada latihan sare di imah teh. Ai tempo mah panena, pangheuleuna minta duit teh. Teh mau ngajual mancan mah kana saku geus miheulaan meuli udun. Heukeun bada anak abah kitu abah mah. Oh, aki teh jeung urang ka. Jeung budaknya duaan, ayeuna jeung ka mana? Biasa we kos kalong puting ulin, berang hees gitu. Jeung saha ada baturan da urang kuluan tah. Punten kawagal atuh ku abi aki. Wah, teu naon aki geus kawajiban aki. Hanya aki abah geus rada mending mah aki maklum hampura geus kolot mah da tes-tes lah mun kana dahar geus asa acan. Ku tante kitu. Geus kieu ayeuna mah sama meh ieu mah geus cicing heula atuh di dieu jeung abah jeung aki gitulah. Nya. Hatur nuhun pisan. Atuh sama meh cager aki ku abi. Nya terus lalakon tadi teh kumaha eta bebeudina. Tah, abi teh ki di pasihan ieu ku si Wiro-wiro eta teh. Nya. Ingon-ingon. Geus 2 kali ku abi teh nya. Oh. Kita gawe. Nah. Terus? Cara lieur ki.
Ingon ingon. Nah, ingon. Kayak geranya aja. Nah, kamar itu Pak BT di warang angkat, daftaranna eta teh. Ingon, boga ingon. Nya. Cing ke urang maksakeunnya ya urang Nya sambat. cisok atuh. Beri nyeri-nyeri oge ki. Aduh. Elah. Sekali jang sing daun. Surangut Surawijaya. Hah? Surangut Surawijaya. Kumaha ki? Asa-asa wawujang jawakan eta mah da anu abah. Mau apa? Nya, kakek tulikeun ku. Cing ka atuh kinya. Tulikeun. Surangut Surawijaya. Sia nyangut ku aing di bawah. Nah, can datang wae jang. Keki ke di jalan juga Ke di jalan. Muhun. Yang asa tah. Kumaha Jang jauhkan eta asa nu abah. Asa abah teh ieu. Ada perasaan ieu. Ah, iya ki, ingon-ingon sim kuring teh ki, anu dicaritakeun teh. Ieu masih siga budak abah. Budak apa? Budak abah eta Ujang. Ai Ujang di mana wae atuh? Abah teh geus neangan ka Cirani ka dulur abah. Aki? Hah? Aki?